Waqala jeung geus ngadawuh Allah Ta'ala wa min ayatihi jeung eta tetep ti antara pirang-pirang ayatna Allah Ta'ala an khalaqalakum ari geus ngadamel Allah lakum ka aranjeun min anfusikum ti pirang-pirang awak aranjeun azwaja ka pirang-pirang salaki litaskunu karna supaya anteng aranjeun ilaiha ka itu azwaja wa ja'ala jeung geus ngajadikeun Allah Ta'ala bainakum di antara aranjeun kabeh mawaddatan kana cinta warahmatan jeung kanyaah al ayah hari ieu eta ayat saterasna Allah Ta'ala teh tos ngadawuh di antara pirang-pirang ayatna teh nyaetaan khalaqalakum geus ngadamel Allah Ta'ala teh ka urang sadaya buktina salaki jeung pamajikan atawa lalaki jeung awewe gitu. Tah ieu teh lalaki atawa awewe ku ayana kawin teh atawa nikahnya karena supaya naon? Karena supaya aranteng adem ayem gitu. Sakinah talitas kununya karena supaya aya paribasanya samawa cenah sakinah mawadah wa rahmah tah ti dieu tina ayat ieu sakinah teh nyaeta anteng nya adem ayem saperti kieu ayeuna lalaki nya misalkeun kan lalaki mah lamun geus aya naon timbul syahwat teh geus wah naek kitu nya tah eta teh pan kana beuteung nyeri kana sirah nyeri eta teh kana huntu kadang kana huntu eta teh nyeri lamun teu kasalurkeun kitu taduka ari awewe mah meureun sarua meureun nya da matak ku ayana pertikahan teh jadi ubar nya ku ayana naon hirsun atau cocok tanam teh ngajadikeun ubar di antarana kitu. Wa ja'ala jeung geus ngajadikeun kana cinta warahmah tah kitu.